Nur, di mana, Cek? Tuh, tempo Nur, urang menang THR di warung hareup. Ari maneh dek iraha merena ka urang. Naon wae eta, Cek? Tuh, tempo, aya kue, aya coklatos, aya minyak kelapa saliter. Ari maneh iraha tuh dek mere THR na ka urang. Atuh syukur. Nya atuh alhamdulillah ieu ge. Atuh ari maneh dek iraha mere THR. Ieu ge urang di warung hareup langsung ka dieu. Besi dek sakalian maneh ayeuna mere ka urang, meh teu bulak-balik. Nyata urang teh bingung. Nah, maneh bingung kunaon, Nur? Abi teh geus loba nyiapkeun THR ke langganan. Da ari nu meuli mah loba, tapi ari pelanggan setia mah eueuh. Jadi abi teh bingung, dek merena ka saha, Ceu? Nya ka pelanggan maneh we atuh nu setia? Heeh, justru eta, Ceu, eueuh. Ari nu meuli mah unggal poe ge loba, tapi ari pelanggan setia mah eueuh. Heeh, tapi ari da THR mah kudu, Nur, da eta mah simbol. Simbol pengikat pelanggan supaya teu meuli ka batur. Heeh, ngarti abi ge. Tapi kieu contohna, abi bingung. Misalkan aya hiji jelema balanja ka dieu, tapi balanjana teh unggal dek lebaran hungkul. Aya anu kitu ge, anu pas balanjana tanggal tua hungkul. Bari jeung lain meuli, tapi ngahutang. Aya deui nu leuwih parah mah, unggal poe ka dieu balanja, tara kaliwat balanjana oge unggal poe. Tapi kitu, ngahutang jeung ngahutang we. Atuh eta mah ka urang meureun. Eta mah ke pelanggan urang. Dari anu sok itu mah urang. Nya ari ece ngati mah teu naon, tapi lain ka ece ka pelanggan urang. Anger we ka urang. Kitu hungkul. Jadi abi bingung. Dek nu mana nu kudu ku urang dibere THR. Ngaranna oge warung, kudu daek di hutangan. Lamun embung di hutangan, moal payu meureun. Tapi lamun ngahutangna unggal poe, nya atuh kan bae, nu penting mah mayar we. Nya paling ge kieu, Ceu, saha wae pelanggan abi, lamun masih kene boga hutang, moal dibere THR. Nyanggeus atuh, Nur, bisi urang boga hutang ka maneh teh dilunasan. Lamun salaku urang geus bayaran, menang THR nya, omat. Aduh, isuk-isuk meni genah geus ngararumpul. Emang di imah geus dareres maneh? Alah, nu ngaran beberes di imah mah moal aya beresna. Keur naon di pikiran pisan, santai we barina oge. Bener teh ibu-ibu? Oh, nya oge. Tapi pigawai Cah Haji mah can siap. Ayo Cah Haji balik heula. Ngas anyar deui nya eta. Ganti oge nya cincina. Tapi kata bonan ora pisan. Jika toko emas berjalan, jika gaya rentenir. Tapi Cah Haji mah hemat pisan jelemana. Matakna bisa beli emas tiap bulan. Lamun urang boga emas loba, urang mah moal dipake, alusna oge disimpen we. Lamun hayang make, tong loba-loba teuing kos kitu. Katempo pisan pamerna. Nu ngaranna emas mah perhiasan, sakaligus simpenan. Tadi dek dipake oge hempek, nya dek disimpen oge hempek. Suka-suka manehna anu boga. Tapi ibu-ibu, lamun makena loba-loba teuing kos kitu mah, katempo pisan pamerna. Jadi sombong ke sana. What? Ceu, batur make emas teh lah disebutkeun sombong. Komo deui pamer mah. Manehna mampu meuli, matak manehna boga. Lamun boga jadi pake. Barina oge jelema nu meuli emas mah paham pisan. Ukur emas nu bisa nulungan saat ekonomi teu baik-baik saja. Lain babaturan atawa dulur. Nya Nur, zaman ayeuna mah nganaon ge sagala mahal. Tapi geuning ngala duit mah hese zaman ayeuna mah. Hayang duit 10.000 oge meni hese ngalana mah nepikeun ka esang badag, esang lembut, mucur kaliang-liang pai. Meni hese-hese teuing nya. Tapi ulah salah, Ceu, aya nu hese leuwih ti eta. Naon Nur, nu leuwih hese? Neangan duit. Neangan duit teh hese, Ceu. Nur, meni ripuh. Neangan duit teh hese,
nepi ka kesang badag kesang lembut kesangna oge nepi ka abus kana liang tai. Tapi aya nu leuwih hese ti eta ce lagi hutang. Pokona mah hese alabatan naon oge. Abi sok angkat tangan, lamun cek batur abi dipercaya, mun dititah batur nagih hutang. Abi teu sanggup cek, eta pang hese-hesena nagih hutang ka jelema. Hese cek, hese. Terus naon eta maksudna Nur? Atunya heueuh maksud abi mah cek, lamun aya nu ngomong nyiar duit teh hese, aya nu leuwih hese deui eta nagih hutang. Naon Nur? Maneh nyindiran urang? Lain nyindiran lain. Emang eta mah fakta. Lamun nagih hutang teh hese gitu. Ulah bari nempo ka urang. Da urang ge lamun hutang, mun boga hutang, aya duit nama urang ge dibayar. Ngan ieu mah duitna we eueuh wae. Jadi can dibayar-bayar. Lain maksudna moal mayar. Ngan eta mah hengke. Da duitna can boga wae. Heeh, eta mah lain nyindiran ece. Tapi maksudna emang faktana kitu. Nagih hutang leuwih hese tibatan neangan duit. Eta hayo koe nyindiran urang wae. Da urang mah lamun boga duit mah eta hutang langsung ku urang dibayar. Ngan urangna tara boga duit wae. Yang geus tong ngomongkeun deui eta, ayeuna ece dek meuli naon? Moal meuli naon? Urang mah moal jadi dek meulina oge. Kalakah nyeri hate ngadengena oge. Ih, nah jadi baperan gitu kan keur ngomongkeun jeung manehna. Lain nyinggung manehna. Geus mau jadi meuli. Kunaon ceu datang-datang eta bewir meuli samutut kitu. Oh, isu keneh mah teu meunang simutat samutut. Urang geus pasea jeung salaki urang. Ih, ece mah isu keneh geus pasea pamali. Gara-gara naon emangna? Gara-gara duit balanja lah. Pas urang dek ka pasar tadi, ku urang dipenta duit balanja ka manehna. Kalakah ditanyakeun deui duit balanja nu kamari, duitna ka mana? Meuli naon wae? Naha meuni tereh beak? Nya heueuh atuh, lamun urang ditanyakeun ku salaki kitu, nya emosi lah. Ya heueuh, kabeh pamajikan nu aya di dunia moal narima lamun disebutkeun boros. Komo deui lamun ditanya duitna ka mana? Nya ka mana deui aya lain keur pangabutuh sapopoe mah. Heueuh, urang teh lain teu bersyukur urang dibere duit ku salaki. Tapi emang duitna pas-pasan. Nu dibere tadi. Da salaki mah teu nyaho, zaman ayeuna mah sagala mahal. Etanya cigah urang nu ngahambur-hamburkeun duit. Duit anu dibikeun tadi padahal mah diirit-irit pisan. Emang neangan duit teh sulit, tapi ngatur duit nu pas-pasan jauh lebih sulit. Benar teh ibu-ibu.